Jodoh pati bagja cilaka geus ditangtukeun ku Pangeran nu Maha Welas Maha Asih ka makhlukna. Sadayaana aya katangtuanana saencana brol urang ka alam dunya teh. Pikitueun pikieueun teh aya kapastianana geus pasti kitu tah. Ngan kawajiban urang salaku hambana Allah nya wajib usaha neangan jodoh, usaha neangan rizki, usaha urang teh menghindari balai, usaha jeung sajabana tah eta kawajiban urang. Anapun kaputusanana mah eta mah tos dipastikeun ti ajalina pikituna pikieueunana teh kitu ku Allahu Ta'ala teh. Nah kusabab geus dipastikeun, kusabab geus ditangtukeun ti dituna atuh ulah kamalinaan urang teh. Dina neangan jodoh ulah kamalinaan kitu tah. Dina neangan rejeki ulah kamalinaan ti subuh balik subuh nepikeun ka poho kana ibadah tah eta teh ulah. Darek adu belajar ge ai can waktuna beunghar mah moal beunghar kitunya. Rek adu belajar ge diempet-empet diirit-irit can waktuna beunghar mah moal beunghar. Simkuring kitu tah seueur nyakseni. Ngabelaan cenah eureun ngaroko alhamdulillah cenah. Tiasa kapeser kapeser bohong. Bohong. Da buktina mah geuning aya nu sok ngaroko rokona teh malah aduh saep 3 bungkus sadinten teh kapeser sawah, kapeser bumi, kapeser mobil. Aya nu teu ngaroko geuning hese mah hese we. Seuseut mah seuseut we kitu tah. Jadi maksudna teh urang mah proporsional bae dina usaha, proporsional wae dina milarian jodoh jeung sajabana margi gaduh kayakinan sagala rupi tos ditangtukeun tos aya kapastianana ti Gusti Nu Maha Suci.